Yo, Mang Auk. Ayo nama orang ke dagang beas jeung dong. Oh, sok dagang. Heeh. Dagang di mana gitu, Ras? Tadi tonggo mau di warung belas kieu. Dagang adu gitu sekilo nah. Ayo beas mah aya nu 15.000, aya nu 14.500. Mun endog mah 28.000 sakilo. Ah, Sandra. Tuh mahal teh naon? Ima dianteurkeun ku urang nepi ka lawang panto. Mun kaburu mah urang dipasak ke urang. Kemah urang eta beja euy ka pamajikan. Nih meulina tiru rame teh jauh teuing nya. Ya heuh atuh tenang dianteurkeun Pak Auk lah. Siap, heueuh. Lah, Atau orang pesen Rah, beas? Baik sabaraha kilo? Setengah kilo tapi anterkeun ya ka imah. Duh. Kagok sana tuh bay. Tapi heulah keun we. Ayeuna. Enak, Rah. Siap. Tuh, apa lima si Bayu? Ah, katukan. Mas Uli mah. Kumaha kita, Rah? Ya, ayo pesen ya, Bayu. Batu nuhun tuh. Yuk. Kena itu yang mana, Mas Bayu? Ini bisa barengit kieu. Leueur deui. Terus tuh bohong sih gana euy. Aing mun keneh balik deui. Rumah beli setengah kilo, imah mana rese. Lah, aya kapan ge? Lah, wah bohong maneh mah. Eta tadi tukang nu eta tah. Mana sih nempo? Tah, tanu eta tah. Oh iya. Si gana itu mah ini. Eta nu eta beuing mah.